Buruan temen ini balala banget. Aji mau kenapa ya? Anu di kelapa namanya alalus, anu dipakai namanya bolong kalek lagi. Ih, rampun hirup nateh meni tibalalik wae, tibalalik. Kunaon sia sarua guru tuh wae. Misre, aya anak kucing tadi bolong. Ayo eueuh mah titilep wae, buruan mal disapuan emang. Atuh sakalian ku sia sapuan aing teh kaur keur nilepan nya sorangan nu sumujan pakean teu numpuk wae. Ieu mah sama awe bedegung tuh menimbung nyakuan. Eta sana nyetel musik gandeng kitu. Oh, teteh, kamu nanti tanggaan meureun. Nyaho teteh. Conge apa ceulina? Oh, tadi teh aing teh keur lenyapan nek molor. Ayeuna eta nu nyetel musik saya tak. Ini si Edo meureun. Oh, pas aing ngabuka panto teh buruan aing dibala banget. Balaku naon? Ya budak meureun jarajan. Mang budak saya beukeun jajan. Ya eta, nah si nar si 12 meureun ah. Maraban teh hut ge 12 kilo saminggu. Bisa di parapan heuh. Lah, udah ge aing beli beas. Beuki na anak sinar sih. Ya beuki teh beuki. Ih, Aisyah tega atuh jadi gila Ya mah teh. kumaha tuh aing teh dikiriman. Tuh ngomong mah pan saja ente tetangga itu boga beas mah. Aisyah kan. Paling diberes sagelas. Diuk sia gara diuk. Sia boboro jak keur mere beas jeung aing saliter. Sia kan beas saliter sapoe meureun ah. Tidak emang loba beasna. Aisyah mah kitu ngarujak teh sok tara gogoran saro. Eta mah urut salaki aing ke isu. Salah kisah nyiram gitu. Kamar kertas di sesar. Salah kisah di sesar. Heueuh di sesar. Burut gitu. Ya, salah kisah di sesar nek naon emang lain burut. Gede naonna. Eta. Ya tuh. Manusia magnetik. Eta gandeng iya aing. Itu tanda alat sianya. Eta saha emang? Ilik apa kayak mana? Ayo orang dagoran we di mana yuk? Enggak gitu nyetel musiknya. Celina teh celi beurit juga. Mun di tengah leuweung onam jauh. Ilik aing ilik. Ya. Geuna tapi aing keur nilepan paket aing Oh, loba dibantu banget. atuh. Aing nyoseuna ge tanggeus 2 minggu. Tapi saro nek karojak leut ah. Saro ge keur nyiram. Masalah kisah teh Aing dek PS jemeni nyaring. Ih bebas atuh. bebas bebas. anak aing nu jojoetan wae sing teu musik kira-kira Urang di dinya hayang pajak tanah. Ima urang Pajak tanah aja bayar, pajak tanah mah gak bulan aja. asa teh gablek jeuleuh asa conge Listrik bayar ku urang. Iya, masalah gitu aja, nggak boleh bayar listrik, Pak. mana saruana wae jeung Mun kitu jeung si Mungun teh dibere dahar ku di dinya di dinya. Ya masalah gitu. Aing ngaran ngurus Jangan masalah main sia dahar. doang dua. Sia larangan. Tetangga ge ngarang. Saya kagadangna pindah kali itu imah mah. Sia nu kudu pindah ka Lubung pindah apa? Di dinya embung rame embung naon pindah ka Lubung.
Pindah ke kuburan Yo, sepi. kalau wong Ke kuburan tuh mangkat Aman, sepi mah. Boga tetangga temen nyaw dah. Cili-cili siapa lain siat doang ini ada yang musik gandeng teh. Ulah diteplak na popoean urang. Sabo da teuing atuh. pasti iya pengawan ama ya. Urang mah nu penting mah happy di jalan. Masalah epi. Era aku tiung pak, ku sia aku tiung. Berhijab. Da di imah ieu. Enggak masalah di imah. Ai berhijab mah ngadengkeun musikna salawatan naon ieu mah dugem. Tiung we dipake tentang dugemnya. Happy Yang happy penting happy. dugem. Koslang layangan We mah sawah. bisa goyang. Geus makat itu makat Makan makat. ganggu wae. Ganggu wae makat. Wah, siapa pagi ku aing. Anak aing ke KS. Bodoh teuing. Makat. Oh, siapa pagi dical ku aing. Makan itu. Makat itu. Ah, siapa jangan musik-musik nu gandeng kan. Makat. Ayo dong. Layanan we boga tetangga kitu mah. Meni rempongnya. Nyora rempong banget. Teu. Imah urang kebun-kebun urang musik Urang mayar urang anu mayaran urang. Meni rempong pisan. Itu ada mah. Pun penting mah urang teh keur pusing, nyetel musik happy, goyang yang sampai puasnya. Ai embung kagandengan ka kuburan gak itu sepi. Oh, sepi mah. Mah tuh. Mun, lain hayang jagong, Bung. Jagong. Heeh. Urang boga jagong. Jagong mumunnya iya bagi jagong mumunnya kamari. Nang mahugi di tetangga sebelah. Kayaknya orang bawa heula. Boga jagong. Ieu mumun tuh jagongna. Kok pendek, parendek. Tetep pendek ah. Amis teu. Amis gerak. Sanu mau gi. Aya tetangga mahugi. Laki. Awewe. Dia baru budak buah mah namanya rancet banget, eta mah asal banget ku gue. Nah, panasana boga cilik teh main. Wow. Kurang pararas cilik aing. Mending salawatan mah, imah dugem, enaknya ku tiung jeung Awas mun sekali-sekali ku pakaian daster. aing dibejakeun ka Pak RT ku aing. Heeh. Cira diusir. Sekalian kang kawinkeun nah. Umman. Saya serek di siaran lain. Enggak ada siaran. Nanti kita ge sabulan tuh di siaran. Saya mah tara di Kuramas. Ya yang ditumpakan getara tuh ah. Berarti saya di Kuramas teh lamun keur ditumpakan Oh, doang. keur ditumpakan doang atau salah kayaknya sabulan sekali balikna. Iya kutub nu kuat tapi ka incuan kieu ya suyan bet. Ya kumaha teh incuan atuh ah anu nyiaran semenjak si Narsi ka Dubai ge. Heuh nya si Narsi ka mana nya? Eta kabarna kumaha si Narsi? Ya kabarna kumaha tuh nya si Narsi teh. Ya kabarna mungkin baik mungkin. Kamari mah cenah. Eta salakina dititipkeun ke sesuk aya balik ka Mas ya. Cara paling dititipkeun di kandang sapi bodo amat teuing ah. Aisyah ku nemen-nemen teu. Meureun di empengan ku sapi ah bodo teuing ah yang sang maraban. Aing mah kasalaki aing geus teu nemen-nemen teuing ya nama. Mangkat peuting balik isuk molor beurang. Itu daek usaha. Geuning kutu aing asinnya. Depan ku aing diupilan heula. Apa upil sia eta mah? Lain upil aing. Sia mah teu pugu aing nyiaran teh. Teu ieu. Cenah si Narsi teh kapalna teh kamari denge-denge kempes. Mang Mang- ai kapal mang- bisa kempes gitunya. Kapal mah kempes paling ge sok kanan lamun jangjangna nyeureun sabelah mana sok eureun heula. Emang bisa eureun di luhur gitu. Bisa eun. Pining teu murag. Naonna Kapalna cici atuh. Da moal ieu lah. Kan kapal ge meureun aya supir angkos angkot. heueuh nya. Tuh heueuh lah. Da moal naon. Iya. Ai ucing bobogahan we nya itu deukeut. Anak-anak eta loba ka si Narsi. Heeh, alaman aman anak kan teh loba banget ucing teh. Ini gila aja. Kapenga ucing puting nih sok bag banget. Sing guru buku wae. Eta ucing apa beurit? Ucing jeung beuri. Emang bisa tumpakan kitu ucing beungjeng beurit? Bisa salaki aing rek dahar muka keun boboko. Jerona beurit kabeh coba keur dahar. Eta memang na beurit mun eusina lang sangu. Salaki sia eta kumaha lamun di peuting lamun di mah. Halah kae. Salaki aing mah ya gitu. Kumaha? Sapoting teh meuni 12 kali aing meuni capek egang.
Asyik kuat ngelenan. Ya kuat kumaha tuh geus etana pamajikan ku salaki. Ayo keur penting salaki aing balik kelelan we ku aing tonggengan. Kan sama kitu aya salaki teu mau duit teh kitu sia makan. Atuh sanu daek ngelenan aya lalaki balik teu mau duit, balik nyatu mangkat deui, balik nyatu mangkat deui. Emang salaki sia ayeuna gawe naon? Teu gawe ieu ti sambarang di opti pagawean nu itu ge, ku aing tita cek aing atuh gawe-gawe ngahama kitu tah. Eka tuh nya titah milih jeung salaki sarohnya. Salaki sia gawe di mana? Atuh Arab, ajakan salaki. Arab. Atuh angger loba duit ge aing jadi nu tara diguarkeun kena. Ajenting saroge da sabulan sakali kadang mah satahun sakali balikna ka Arab mah. Eta lamun balik sakali-sakali teh Mumun, urang mah teu enak. Kasih sarwatan tadi jeung si ieu, si Mimin. Ngontrol ka dieu, wani-wani. Didinya urang masa teungeuna teu. Kamanehna? Bener. Sabar kan yuk. Hah? Terima. Ayo. Lah. Ada jagung teh nyarang lah. Isi di recek. Kurang teh kayak mana? Ayo. Heunya rasa-rasana teh ceudem barek hujan. dek naraon deui wae sak Maksud kadieu. saya nang tadi ngaganggu yang keur nyetel musik. Urang mah Lain teungeuna. ngaganggu, aing nu kaganggu ku bangus sia. Saya kayak galamun muka gandengan di Astana tuh sepi. Teungeunah urang mah. Wani-wani didinya ngontrol ka aya urang. Lain ngontrol atuh sing dek kusinya tel musik nek teu kira-kira. Heeh, meni di Mayar pajak ku urang. Sabodo teh. Aing ge sarua mayar pajak mah. Tapi didinya teh ulah polontong. Lain polan masalah polontong. Sia teh era ku ieu, hah? Tak ku hijab sia teh era ku ieu. Masing-masing. Lain masing-masing kitu. Sia mah dugem. Mendingan ke amun Penampilan ngadengekeun doang modis musik. Ya dengekeun, didinya bisa teh joget dugem. Ih, Bang dugemnya. Coba sok, Coba heula aing. Coba. Keur parawan mah aing tar adi mah ieu Coba kumaha. Kumaha coba. Iya. Gitu doang. Aing Itu doang. lamun geus diangkat ieu mah mantep kitu. Tuh. Hah, gitu doang. Eta mah dangdut mun. Lain dugem. Ih teu nyahoeun ya. Nyahoeun ya. Urang teh urut PL baheula mah cuma ayeuna mah aing geus mikir geus boga budak kudu. Situ tanya. Itu kan nu karak-karak banget makana dugem-dugem teh di imah makana keluar ka mall. Ih, dugem ka mall lagi banget. Ih, di mall ge ayanya. Aya Dugem ka mall. Tempat karaokean. Tempat apa Dugem ka disco. Mainna mah nyahoana dugem teh make ieu teh kompor ka sedap. Nyawana gitu dugem. Tekan ge icon ngolak kene mah tekan ge ulin jauhnya. Pan main sama lulus SD langsung kawin jadi teh nyahoeun nggon tempat ulin Ningali, ieu. halisna kok sisirangan. Potong sabeula ya ampun. Ih, sangsang. Eta teh sesa keur dugem baheula. Oh nya terbangun. Nah, tegableg. Kepenting aing teh merending. Gulayan ku salaki aing keur poho teh. Arek ngadugem teh nyaho tempatnya. Heeh. Ya di imah ge kajen, nu penting mah happy nya mun. Sia happy masalah aing kadarnya happy. bodo amat. Sama teu tahu diri banget bagi hirup teh. Geus berhijab tapi dugem. Kunaon mah sama hadrohannya. Iya, pengajian. pengajian. Ya, eta mah aya waktuna urang ge Lain masalah sadar. aya Keur waktuna. penting ka mana sia? Urang Aya pengajian. yasinan Di mana? Di mana? Yasinan di mana? Di imah. Di imah. Dugem lah ya. Dugem. Tadi Iya banget ya. Tadi mah tahan ka urang kudu bener. Didinya serangan. Lu sia mah geuning ngempad gitu saro. Kumaha teh ngempat ge penting Ya, jadi. mata kemplan depan manehna geus serayun. Ya gak penting digadean ku salaki aing jadi gede Ya deui digang baru. kebo lain salaki ya, digang kebo, kadian kebo. Daripada salepeh. Kos ini kos aing tuh. Tuh. Ya, tingali. Lamun dibuka. Didinya dikitu-kitu kumaha sok. Tuh nyoy urang mah henteu tuh. Hengker urang mah. Sama eta mah ida tuh mah. Didinya nu tumor mata gede. Tumor mah kan didinya. Tukang molor. Ternyata Gandeng sih jadi ngaganggu jadi garandeng di mah aing sia baralik ka ditu. Nya udah. Mana cicing nuhun. Didinya saha sih? Kumis Saha, juga saha. istalia lain. Teu nyahoeun nya. Jenggot Jaman. Lalaki mah neanganan kumis tipis. Heeh. lain. Eta kumis tipis lain nu mending hejo gitu.
Tinyak Kumis tipis ieu. Lain. Geus garandeng gara Gara lain lain tuh. eta Eta akar gerak jual ka ditu ka toko Ih, kembang. teu nyahonya. Nyaho. Gertren. salakina sok ngagantung na iya. Ih, jual payu di akar caringin. Teu nyahonya. Gitu orang kampung. Para luas tah. Lebokan naon momongan eta kena ajab teh eta teh. Nyiar piledekeun wae maneh mah. Puas. Puas banget para luas. Didinya puas. Deulekeun we lamun kita. Heuh geus jaga garandeng aing keur nyiaran si Saro. Gara-gara gandeng, emang tadi gandeng. Bolot. Salah aing ngomongnya. Bolot. Ada boloh. Oh geura marakat gandeng maksud aing teh. Gandeng. Si kuaing disadok ku cai rujak yo. Iya aya rujak menta tuh. Ulah. Oh, sia tadi tuh gandeng. Aja teu. Siapa? Ruk na meni gitu-gitu teuing. Nage sate. Jauh banget sih. Awas. Untung kuaing teh dilawakan ku cabe eta budak dua. Wah, itu di mana? Mantang-mantang karak boga salon anyar ge meni nyetel musik teh. Tahu diri banget. Teh salon ge nang hutang. Hutang saha? Teh tetanggana. Oh emang hutang, teu tahu diri banget. Kurang sebenarnya tetanggana gitu ngomong bener ieu nyomenang gede di tahun tar dibayar ieu alus pertamanan doang. Oh, yo alpan teh dilawakan ku cabe tadi. Ya coet hadina teh ngalayang ka huluna. Lain dilewek. Oh, man lewakan geus kan dilapan deui ku anjing batuah. Daripada mikiran atau Jadi salah ke aing mikir ka seusis atuh saminggu. ih. Bang, ka budak. Dulin ku aing dilewek sambal gitu.